kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Mata atlaka lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayu tiyak. Upami Gusti Allah ngalepaskeun atawa ngagerakeun lisan anjeun ku panyupri atawa ku pamenta, mangka kanyahokeun yen saestuna Gusti Allah teh rek ngibadanan kana eta panyuprih anjeun. Artina upami Gusti Allah rek maparingkeun suatu perkara ka diri anjeun, maka aya kalana Gusti Allah teh langkung tipayun ngailhamkeun ka anjeun pikeun nyuprih eta perkara ka Gusti Allah. Jadi ngeunaan doa atawa munajatna seorang murid atawa seorang salik, doa anu mustajab ti seorang murid teh diantarana nyaeta doa anu terbit tina ilham ti Gusti Allah. Jadi lobana jalma anu riyado, anu mujahadah, anu doana henteu langsung diijabah, anu doana henteu mustajab. Salah sahiji faktor penyebabna sabab doana terbit tina kahayang. Jadi doa anu terbit tina kahayang mah mangka eta doa teh henteu mustajab. Ari doa anu mustajab mah nyaeta doa anu terbit tina ilham. Jadi doa anu dipanjatkeun ku lisana para murid teh aya dua rupa. Kahiji nyaeta doa anu terbit tina kahayang. Ari kahayang eta terbit tina hawa nafsu, nyaeta hawa nafsu anu rendah. Ari hawa nafsu anu rendah orientasina nyaeta kana perkara-perkara jasadiyah atawa kana perkara-perkara materiah atawa kana perkara-perkara duniawiyah. Taeta doa anu teu mustajab, nyaeta doa anu terbit tina kahayang. Kadua nyaeta doa anu terbit tina ilham. Ari ilham terbitna atawa datangna ti Rabbuna nyaeta ti bangsa pangeran, ta etalah doa anu mustajab. Ayeuna tingali ka diri ente sorangan, lamun salira ieu ente teh geus ngadoa hayo-hayohan tapi eueuh buktina, eueuh ijabahna anu aya ngan saukur bingung, nyaeta bingung kunaon doa teh teu diijabah wae, mangka boleh jadi bahwa selama ini doa-doa ente teh terbitna tina kahayang, doa-doa ente teh datangna tina kahayang lain tina ilham.
lamun datang natina ilhamah tangtu tekung siliwage pasti panggih jeung ijabahna jang. Taeta sabagian bedana antara salik jeung awam. Ari salik mah nyaeta jama anu dididik, jama anu dilatih nyaeta dididik jeung dilatih ku guruna atawa ku ajenganana, ku kiaina, ku kokolotna. Mata cek papatah ti kokolot urang baheula di antarana mampatahanana teh jang sok jang diajar nyaring peuting, nyaring na bari dikir. Ngan ingat dikir teh lain sejak barang penta ka Allah, tapi sejak ngagungkeun, sejak muji syukur jeung sumurah diri ka Gusti Allah. Eta cek papatah ti sabagian kokolot baheula. Tati dinya ge panggeus beda jang. Ari salik mah jikir peuting teh nyaeta sejak ngagungkeun, sejak muji syukur jeung sumurah diri ka Gusti Allah. Jadi ari nu disebut salik mah loba dikirna eueuh pamentana. Naon dasarna make eueuh pamentana? Siga nu teu butuh wae ka Gusti Allah. Ta dasarna teh lain ku sabab teu ngarasa butuh ka Gusti Allah, tapi litifaihi bi ilmillah, nyaeta ku sabab geus ngarasa cukup kana maha uningana Gusti Allah. Gusti Allah teh uningaeun kana naon anu keur dibutuhkeun ku ente. Gusti Allah teh uningaeun kana persoalan-persoalan anu keur disanghareupan ku ente jeung saterusna. Tak kusabab Gusti Allah maha uninga kana segala sesuatu ngeunaan diri ente, boh secara dohir boh secara batin, mangka tidinya ente percaya, ente yakin 100% kana maha uningana Gusti Allah. Tuluy didinya ente menyerahkan diri jeung urusan-urusan ente sagemblengna ka Gusti Allah, nyaeta ku cara ngalobakeun dikir, sehingga dikir teh jadi tanda tina sumurah dirina diri ente ka Gusti Allah. Tah salik mah kitu jang. Ngatak ingat-ingat ku ente, keur salik mah zikir teh jadi tanda tina sumurah diri, lain jadi tanda tina menta. Heueuh. Muncul ka saeuran Imam Al-Haddad teh mah qad kapani ilmu robi min soali wahtiari. Kaula geus cukup kumaha uningana Gusti Allah tina pamenta jeung usaha kaula. Artina apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu usahakan, semuanya sudah diketahui Gusti Allah. Karena sudah diketahui ku Gusti Allah, maka kamu sudah tidak perlu lagi meminta. Tak aya kalana salik hirup diliputi ku kasadaran anu saperti kitu. Talamun ente keur hirup dina kasadaran eta, dina kasadaran anu saperti kitu, tuluy ente loba zikir tanpa aya pamentana naon, mangka ente teh bisa disebut salik. Tak salik anu saperti kitu osok aya kalana Gusti Allah teh ngailhamkeun kana hatena, di antarana nyaeta nitah menta.
tuluy atas dasar eta ilham manehna ngadua kulisana ngadeuheul siji perkara ka Gusti Allah, tah eta deuheusan teh eta doa teh jadi doa anu mustajab. Jadi ari doa anu terbit tina ilham mah teu dihayang-hayang, teu diniatan, teu direncanakeun, terjadi begitu saja tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Jadi lamun ente hayang yang bedana antara ilham jeung kahayang, hayang bisa ngabedakeun mana anu datang tina ilham, mana anu datang tina kahayang, mangka latihlah diri ente untuk percaya kana maha uningana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, nyaeta ku cara ngalobakeun zikir jeung ngaleungitkeun pamenta. Jadi kudu dilatih, biasakeun dawamkeun zikir penting tanpa pamrih, tanpa aya pamenta, tanpa aya tuntutan nanaon. Sok sanajan ente keur loba pangabutuh, keur loba masalah, keur loba kabingung, zikir we hungkul ente teh niatan dina hate yen ente zikir teh nyaeta sejak ngagungkeun, sejak muji syukur jeung sumberah diri ka Gusti Allah hungkul. Talamun pelajaran eta dipraktekeun ke ente, tapi sanggeusna dipraktekeun malah kadon jadi loba masalah, tong heran, tong eureun. Heueuh. Justru eta teh jadi ujian ke ente. Apakah kepercayaan ente kana maha uningana Gusti Allah teh akan teguh ataukah akan runtuh? Kalau ente teguh dina kepercayaan ente kana maha uningana Gusti Allah, maka kepercayaan ente teh bisa ningkat kana keyakinan. Ari kapercayaan jeung keyakinan darajatna leuwih luhur keyakinan. Keyakinan mah teu bisa diajarkeun, eta mah beunangna lain ku pengajaran, lain ku pengajian-pengajian, tapi ku pengalaman-pengalaman. Tatina teguhna kepercayaan ente kana maha uningana Gusti Allah anu ditunjukkeun ku ente ku cara loba dikir tanpa aya pamenta nanaon. Sok sanajan keur aya dina kaayaan sulit, tapi ente ngan dikir wungkul teu aya pamenta, mangka lila-lila ente teh bakal mengalami pengalaman-pengalaman anu nimbulkeun keyakinan yang Gusti Allah teh bener-bener maha uningna ka diri ente. Tatina kebiasaan hirup anu saperti kitu, mangka kadituna ente bakal bisa ngarasakeun jeung bisa ngabedakeun kana giling gisirna antara ilham jeung kahayang dina jero diri ente. Engke teh ente teh bakal wawuh jeung kahayang, jeung bakal wawuh jeung ilham. Oh ieu mah kahayang, oh ieu mah ilham. Tangke ente bakal apal sorangan sehingga kadituna terjadi perubahan. Ari ayeuna mah ente anu nuturkeun kahayang, tangke mah kahayang anu nuturkeun ente gitu. Talamun geus kitu mangka di mana ngadua, doana mustajab. Jadi salah satu doa anu mustajab teh nyaeta doa anu kaluar tina hati paling dalam, tina hati bagian jero, nyaeta hati anu jadi tempat ngancikna ilham.
sedengkeun ari doa anu teu mustajab mah salah sahijina nyaeta doa anu kaluar tina hate bagian luar, tina hate paling luar. Ari hate paling luar nyaeta tempat ngancikna kahayang. Naon hartina? Hartina moal kaluar ilham anu rupana doa anu mustajab tina hati yang paling dalam kana lisan, salila eta hate bagian luar pinuh ku kahayang. Jadi lobana kahayang mangka eta jadi hijab, jadi hahalang anu ngahalangan nepina ilham tina lubuk hate paling dalam kana lisan. Jadi ilham teh sabenerna mah geus aya dina jero hate ente, tapi teu ebreh teu karasa sabab naon, sabab katutupan ku kahayang. Mata lamun hayang doa mustajab beresihan hate tina kahayang. Meresihanana teh diantara nyaeta ku zikir. Zikirna make metode. Salah satu metodena aya nu disebut dorob. Ari dorob teh zikirna make sora-sorana ditumrakeun kana hate. Contoh misalnya zikirna zikir subhanallah, talamun make dorob mah diucapkeunana teh lain subhanallah jang tapi subhanallahi, tahina tumrakeun kana hate. Engke hate ente bakal bereaksi nyaeta jurigna kalaluar. Jurig anu rupana kahayang. Cara kedua zikirna make jalur, salah satuna nyaeta make jalur napas. Misalna zikir subhanallahi, napas asup nyebut subhanallahi, napas keluar nyebut subhanallahi. Waktu napas asup niatna ngasupkeun nur ilahi, waktu napas keluar niatna ngaluarkeun kahayang atawa miceun kahayang. Lamun make metode jeung jalur saperti kitu kakara zikir teh bakal aya karasana, bakal karasa dampakna ku diri ente. Engke teh hate teh bergetar. Lamun loba kokoto bakal panas, bakal terjadi pembakaran. Jadi zikir teh teu asal zikir kasep. Aya elmuna habeh oge. Tah eta sabagian tina elmuna dibocorkeun ka ente heuh. Supaya ente aya kamajuan. Ayeuna balik-balik anu tadi. Lamun Gusti Allah ngilhamkeun ka hiji jalma untuk memohon sesuatu perkara ke Gusti Allah, eta pertanda Gusti Allah terek ngaijabah ka eta jalma dina eta perkara. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, man u'tiya du'a lam yukro mil ijabah. Saha jalma anu dipaparinan doa moal dihalangan tina ijabah. Itu. Tapi kadang-kadang aya masalah. Masalahna osok aya kalana nalika datang ilham pikeun ngadoa ka seorang salik anu keur aya dina awal-awal perjalanan. Kadang-kadang manehna osok bingung erek naon anu didohes ka Gusti Allah. Talamun engke terjadi ka diri ente saperti kitu,
mangka ente kudu inget kana dawuhanana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, wa masu'illallah syai'in ahabba ilaihi minal api wal apiyah. Teu aya permohonan anu langkung dipika cinta ku Gusti Allah daripada al-afwa wal apiyah. Ari al-afwa teh nyaeta pengampunan, jadi memohon pengampunan. Sedengkeun ari apiyah atawa apiat mencek bahasa urang mah peribahasa pan sehat wal apiat ta apiat teh bimakna assalamatu minal makruh dunya wal ukhra. Nyaeta nu dimaksud apiah teh salamet tina hal-hal anu tidak diinginkan boh di dunia boh di akhirat. Jadi lamun ente bingung kudu ngadohos naon ka Gusti Allah narika datang ilham untuk ngadua, mangka anu pokokna dohosan ku ente ka Gusti Allah dua perkara nyaeta al-afwa wal afiyah. Ta eta dua perkara teh jadi pokok anu nyakup kana kawaluyaan hirup ente di dunia jeung di akhirat. Gitu. Tuluy ayeuna lamun dina urusan doa nu kudu diinget ku ente kahiji, faqad ja'alallahu ta'ala ad-du'a sababan minal asbab. Faida aroda ayun jija lil abdi masabakolahu minal masyiah fatahalahu baban doa. Estu Gusti Allah parantos ngajadikeun doa sebagai sabab tina pirang-pirang sabab. Mangka nalika Gusti Allah menghendaki ngarobah takdir hiji jalma anu geus ditangtukeun ti heula nyaeta di zaman ajali, mangka Gusti Allah baris mukakeun ka eta jalma lawang doa. Jadi Gusti Allah kagungan kawasa pikeun ngarobah kana titis tulis ente di Lauhul Mahfuz. Salah satu caranya adalah dengan membukakan pintu doa ka diri ente. Jadi doa anu dipaparinkeun ka ente melalui ilham eta bisa jadi sabab tina dirobahna takdir pribadi ente. Tapal bade ente kudu eling yen doa teh ngan saukur sabab, nyaeta bisa jadi sabab tina cager, bisa jadi sabab tina payuna dagang, bisa jadi sabab tina alusna hasil panen, hasil kebon, hasil ternak jeung sajabana, bisa jadi sabab tina ditolakna bala musibah bencana jeung sajabana. Naon hartina? Hartina ma'rifat tauhid ente ka Gusti Allah ulah kahalangan ku doa. Hartina dina hate ente ulah aya pamadegan, ulah aya pangrasa yen anu nyageurkeun, yen anu mayukeun, yen anu nyalametkeun jeung sajabana teh doa. Sehingga ente berkata yen eta payu, yen eta cager, yen eta salamet teh sadayana berkat doa. Ta eta offset. Lain berkat doa kehe berkat Allah. Lamun ente nyebutkeun berkat doa berarti ente geus kahijab ku doa tina ma'rifat tauhid ka Allah. Gitu.
sabab wa sababu la yu'asir wa innamal mu'asir huwa Allahu ta'ala wahdah. Ari sabab eta lain anu mere bekas, hartina lain anu mere cagur, lain anu mere payu dagang, lain anu mere untung, lain anu mere beunghar jeung sajabana. Ari saestuna mah hiji-hijina anu mere bekas mah nyaeta anu ngajadikeun payu, anu ngajadikeun cager, anu ngajadikeun beunghar teh angin Gusti Allah, lain doa pak hade ente ulah offset. Artina palebadinya ente ulah kabobodo tenjo kasamaran tingali, ulah kagejoh ku doa itu. Kaduana fa idza da'autallaha ta'ala fad'uhu idharon li faqoki wal ubudiyati la tama'an lima lam yahsul. Lamun ente ngadua ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, mangka ngadualah ente sejanen bongkeun kafakiran diri jeung penghambaan diri ka Gusti Allah, lain sejak mikahayang kana naon anu can hasil. Talamun saperti kitu nyaeta ente ngadua dalam rangka nembongkeun kapakiran diri jeung penghambaan ka Gusti Allah, mangka eta doa teh bakal jadi tanda tina kaluhuran darajat ente, nyaeta anu ngabedakeun ente ti jalma-jalma awam. Sabab ari kalolobaan jalma-jalma awam lamun ngadua maranehna ngadua dalam rangka mikahayang kana naon anu can hasil. Nata cek dawan Imam Al-Haddad radhiyallahu an, faddu'ai wabtihali syahidun li bibtikori itu. Mangka ari doa jeung permohonan kaula ka Gusti Allah eta mangrupakeun saksi tina pakirna diri gitu. Jadi sebagai tanda butuhna ente ka Gusti Allah, mangka ente ngadua ka Gusti Allah, lain sebagai tanda mikahayang kana naon anu can hasil. Kada perlu disetting dina diri ente, motifna teh ngadua teh kitu. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu kalau berdoa bukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan hawa nafsu, melainkan untuk menampakkan rasa butuh dan penghambaan kepada Gusti Allah. Tapi justru kusabab kitu mangka doa nate jadi doa anu mustajab. Sabab doa na lain tina kahayang,